Wa rabi'u sareng hari anu kaopat mashu juz'in min judi rosi. Masih kene ngajelaskeun kana farduna wudu. Awa kamari fardu wudu aya genep hijina 2 ngombah wajah 3 ngombah 2 leungeun tak kaopat nyaeta ieu ngusap sajuz tina kulit sirah. Jadi nomor kaopatna ngusap sajuz tina kulit sirah lamun sirahna eueuh buukan. Jadi lain ngusap buuk tapi ngusap kulit tina sirah. Besi sirahna eueuh naonan eueuh buukan. Kumaha lamun aya buukan aw minasyari anna bitipihi atawa ngusap buuk anu jadi dina sirah. Jadi lamun teh ayeuna aya buukan berarti anu diusapnya buukna. Ngan lamun teh eueuh buukan gambaranana botak ya eueuh buukan maka tetep anu kudu diusap nyaeta kulit sirah. Ulah sampaikeun ayeuna ari sirahna eueuh buukan dilewat ngusap naonna ngusap sirahna tah teu jadi. Anggar kudu dikumaha? Anggar kudu diusap. Walau rasa syaratun wahidatin sok sanajan buuk sirah anu sahiji. Sok sanajan dina sirahna buukna ngan sakumaha? Salemat. Anggar we naon? Wajib dikumahana diusapna. Ngan syarat ngusap buuk anu aya dina sirah bisyarti ala yamsa ala tawili ala kharijan hidrasi. Syarat ngusap sirah itu teu meunang ngusap kana buuk anu panjang anu kaluar tina batasan sirah. Begini. Teu meunang ngusap sirah buukna anu kaluar tina batasan sirah. Ya. Jadi buuk di dieu, buuk anu aya di dieu, nya. Laki makan sakieu buukna. Tah. Nu mana anu diusapna bebas. Lagi ya, anu penting si buukna aya dina batasan naon? Sirah. Nah, kumaha lamun teh mah buukna buuk anu panjang. Tadi pertikeun awewe atawa santri salapi buukna kumaha panjang. Tah, diusapna teh belah dieuna. Lain di dieuna, tapi kumaha? Di dieu. Tah, ieu hukumna teu jadi. Jadi teu meunang ngusap buuk anu buukna kaluar tina naon? Lingkaran kepala, lingkaran sirah. Kudu aya buuk anu aya di mana? Dina lingkaran ieu kepala. Teu meunang anu ngalewat ka dieu, teu meunang. Nah, itu naonna? Itu syaratna nya. Geus sakitu beres eta ngusap naon? Ngusap sirah. Alusna kabehanana. Alusna mah dikitukeun tah. Sarepet badikeun itu alusna. Rek di banjur teu naon. Rek di banjur oge. Di banjur make gayung kabehanana teu naon. Bagus. Setelah itu nomor seberjita nomor ka obat. Wal khamis tinggal ayeuna nomor kalimana ghuslu rijlaini ma'al kabain. Ngumana 2 suku serta memuncangan nepikeun ka memuncangan lamun suku ya. Memuncangan nu kumaha? Anu kieu muncangan. Nu kieu. Nepikeun ka dieu berarti naonna ngumbahna. Itu. Ulah kaluar teh dieu, ulah hanapeun ieu. Lamun hanapeun ieu berarti henteu jadi ya. Jadi minimal sakit. Maksimal nya nepikeun kaluar maksimalna. Tapi minimal nepikeun ka dieu ieu naonna wajib. Itu anu wajibna. Kumaha lamun dina 2 suku eta aya naonan? Aya buukan, aya daging jadian. Wa syi'ru rijlaini wa sil'atihima ka syi'ril yadaini. Buukna 2 suku jeung daging jadina itu sapertikeun buuk anu dina leungeun.
Kamari kan dina tangan lamun aya buluan wajib ka kumaha. Lamun aya daging jadian mesti ka kumaha pan? Tah, dina suku age kitu. Lamun dina suku aya buluan maka jeung buluna wajib kumaha? Wajib dikumaha. Lamun dina suku aya daging jadi, ramona ieu mah 10 tina hiji suku teh. Nah, maka anggar wajib dikumaha? Wajib dikumaha kabehana. Henteu meunang dilewat. Lamun tieu mah aya daging jadi atawa ramona naon? Ramona loba, anggar wajib di kumaha kabehanana. Wa yajibu tahrul khatim lamun tieu mah aya naon? Ali nya, lamun make ali dina tangan. Nya, ali dina tangan tah kumaha lamun tieu mah make ali urang wuduna. Lamun urang make ali terus ali na sareg. Ya, sareg. Nah, hartina sareg teh lamun teh urang wudu eta cai moalkeun kana hanapeun ali. Maka si alina wajib diusak-usik. Teu, itu hukumna wajib. Wajib diusak-usik, ditaharuk. Lamun si alina kumaha? Sareg. Gambar sareg teh, gambar lamun si caina moal tepi kana hanapeun naon eta? Ali. Lamun si alina longgar eta mah teu wajib ditahrikna. Teu wajib dikitu-kitu. Lamun adana kumaha? Longgar, Nah, ngalamun adana sareg itu hukumna wajib. Gambaran sareg lamun si caina henteu nepi ka handap maka wajib ditaharuk kitu-kitu tah. Gitu. Supaya naon? Supaya caina geunakan handapna. Lamun anu sok make naon? Ali. Sunat make ali sunat belah kitu. Ali belah kiri sunat dieu gitu. Ali naon? Ali agram lain, ali agram di dahar eta mah tuh. Ya ali batu ali gitu. Kumaha lamun kabeh? Poin mun kabeh. Ali gitu. Nah, kumaha lamun kabeh? Sareng kabehanana kudu kitu kabehanana. Lamun sareng kabehanana gitu kudu ditaharu kabehanana. Tak alus nama, lamun make ali laan alina. Kakara naon? Kudu gitu, ngara teu naon, ngara terepot di taharupna. Eta lamun gambaran make naon tah? Gambaran make ali biasana lalaki anu sok make naon mah ali mah teh ngoy masuk aya make ali. Lamun awe mah berarti naon? Oh cincin tah ge akur berarti. Lamun awe make cincin nya tina emas 5 kilo di dieu sareg dah nya tetapi si caina ka mana? Kana maka wajib ditaharuk. Kitu-kitu. Lamun teh mah teu mungkin eta cai abus kana hanapeun eta cincin. Teu naon make ali teu naon. Sama lamun lalaki henteu meunang. Sabab lalaki teu meunang make emas. Lalaki ali teu emas teu meunang. Kalung teu emas teu meunang. Gengge teu emas hukumna teu meunang haram keur sama keur lalaki mah. Lamun keur awewe mah henteu naon. Lamun keur awewe, lamun lalaki mah teu meunang. Geus we ali agrem pake eueuh teuing mah. Beres teh eta naon? Lamun make naon tah? Anu make ali. Terus wajib deui disuai-suai atawa di sala-sala ramo leungeun. Nah, ieu disuai-suai teh dikieu. Tah, dikitu-kitu. Nah, wajib kumaha? Wajib lamun si cai kira-kira henteu nepi ka dieu. Lamun geus kaciri nepi mah teu kudu dikitu, teu kudu. Lamun geus naon? Nepi. Ieu gambaranna lamun si caina teu nepi ka dieu ka sala-sala ieu. Nah, lamun teu nepi kana sala-sala ieu, maka wajib dikitu. Gambaran ayeuna kitu meureunan ieuna ramona ieu rapat nya. Tara muka lamun teh mah teu dibuka. Nah, maka ieu wajib dikumaha dikituna colokna. Lamun teh masih ieu tara muka lamun teu ditakhlil.
Lamun dibuka ka karena naon? Muka. Tah maka ketika wudu wajib ditakhlil, dibuka. Kecuali lamun teh marapat. Lamun rapat mah nya geus teu meunang dikumaha, teu meunang disoekeun teu meunang. Lamun geus rapet mah misalna jarina sakieu we, ti leutik keneh, ti orok keneh, nya henteu kieu-kieu we nepikeun karapet, maka teu meunang disoekeun itu hukumna teu meunang, itu masakan. Ya, tinggal boleh geus kieu. Ngan lamun teh ayeuna kieu, ya, terus ayeuna biasa kieu, lamun hayang kitu teh kudu dikumahakeun, kudu dikieukeun. Tah maka ieu wajib dikumahana, dikituna. Dibukana itu wajib. Ditakhlilna wajib. Itu lamun dina naon? Tangan. Termasuk dina kaki oge aku harus sapertikeun kitu. Wajib dikumaha? Wajib ditakhlil lamun teh masih caina moal mungkin kana abus kana eta asobe atawa ramo. Lamun dina kaki berarti aku di kitu. Dina kaki oge gitu. Lamun kaki kiri ku tangan kanan. Lamun kaki kanan ku tangan kiri. Gitu. Nah, lamun si caina teu mungkin abus kana eta ramo maka wajib. Ngalamun teh amang abus tepi kana ieu asobe maka hukumna sunat ditakhlil. Itu halus ditakhlil gitu teh. Itu dua naon? Dua sukunya. Ya, beres tah. Nomor ke sabariji, nomor ke 5. Jadi nomor ke 5 itu ngumah dua naon, dua suku. Terakhir rukun padu nomor ke genep, wasadisu tartibul a'dha'i nomor ke genepna nartibkeun pirang-pirang anggota wudu. Kudu tartib. Kumaha gambaran tartib? Bi ayyaqaddim al wajh al yadain. Ngaheulakeun kana wajah manderikeun kana dua tangan, dua leungeun. Nah, ieu aya lapad yuqaddima. Di mana-mana aya lapad yuqaddima, era qadama, ada yuqaddimu. Biasana kahareupna sok aya lapad ala. Ta'ala di dinya hartina manderikeun. Gitu. Mata kalau gatna ngahalakeun kana wajah alal yadain manderikeun kana dua tangan. Ta'ala di dinya teh nyaeta hartina manderikeun. Tah tartib teh kudu sesuai. Ya, gande-gande. Tartib itu kudu tartib. Lamun teh mah wajah jeung tangan heulakeun wajah manderikeun tangan. Lamun tangan jeung ngusap sirah maka heulakeun tangan manderikeun ngusap sirah. Lamun sirah jeung suku berarti heulakeun ngusap naon sirah nu kitu ngaranna tartib. Kumaha ieu mah aya kabehanana tapi henteu tertib teu jadi. Walaupun aya kabehanana. Ceuk deden teh urang mah wuduna rek tina suku. Ngumbah heula naon? Suku. Tihana. Tina suku kana tangan. Tina tangan kana wajah. Tina wajah kana sirah. Nah, aya kabehanana? Aya, tapi henteu tertib moal jadi wuduna oge. Kudu naon? Kudu tartib. Walaupun dicakaliguskeun teu bisa. Kudu naon? Kudu tartib. Ari tartib teh kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tah kitu tartib. Itu. Pas urang sakolapan kelas 1 heula kakara kelas 2, kakara kelas 3 tuh itu ngaranna naon? Tartib. Pak, abi mah rek kelas 3 heula. Keneh ke kelas 2. Geus kelas 2 kelas 1. Nah, kapapa kabehanana? Kapapa, tapi henteu naon. Nah, itu tartib. Mau menang ijazah. Dari kelas 3 abusna oge gitu. Kelas sabaraha heula? Kelas 1. 2, 3 kakara naon? Beres. Itu ngaranna tartib. Tah tartib teh sapertikeun kitu. Kudu tersusun, kudu nyusun. Ya itu tartib. Dina ibadah sapertikeun kitu. Tah mata ku urang oge dina ngaji, dina sakola kudu tartib. Ya. Kelas 1 heula, kelas 2 lamun SD ti hiji nepikeun ka genep hiji heula. Kalau ka kelas 5 ujug-ujug aya kelas sabariji 5 itu henteu tartib hiji 2 nepikeun ka genep. Urang ngaji oge sapertikeun kitu. Ya. Ngaji heula ayeuna jurumiyah heula.
ngaji heula tasrifan heula kakara naik deui kana naon kana kailani kana sorob kana riyad kakara naik deui kana takrib kana alfiyah terus naik deui kana naon deui kana muin terus kana balaghah kana bayan kana ma'ani kana mantek itu katartibanna seperti gitu kudu kumaha kudu tartib lamun teu tartib bakal pusing moal ngarti-ngarti dina naon oge dina ngaji oge ta ibadah oge nya seperti kan kitu kudu kumaha kudu tartib dina ibadah oge geus beres tah eta nomor kegenepna nya eta naon tartib wa yajibu fil wudu'i izalatul awsakhi allati tamna'u usul ma'i wallah